Bismillahirrahmanirrahim. Simkuring kewakilan ku pun lanceuk sakeluargi ku Bapak Reni sareng ku Mama Reni saparantosna jang jaja di walimahan kadua dinten kapengker ayeuna kantun hoyong disawer ku simkuring. Hapunten kapara bargi sadayana kapara ahli seni sadayana kumargi simkuring sanes ahlina nyawer ieu eteng-etang kaul. Mangga urang dingawitan. Cik kurang gua gercu. Bismillah damal wiwitan mugi Gusti ngarahmatan Elis Asep Nurendengan Saha teh acu? Salamet anu pangantenan ulayah kakirangan kasep bager sing tiasa sasarengan Salamet Asep ayeuna nu diwuruk pangpayuna nyaeta bade istrina masing dugi kahartina hartikeun eulis ayeuna lebetkeun kana manahna geulis manawi aya gunana nu dipamrih mangpaatna eulis teh masing prihatin ayeuna aya nu mingpin kacaroge masing tigin elis kumaula karapa kaulah bahalarak beka menang sangka poma eulis sing taliti eulis kudu ngarenna mulia nu mahagung sing saya bae tulungan ka bumi alam sing jungjungan kalewat saking dosa munti pada jami welas asih kasasama gelis mi cinta kalemah cai layet jeung batur sabumi sing layet laki rabina ulahaya kuciwana silian terkayang kurja papada jalmi nu suci pasti tara pisan nu dipamrih kasep kabojo wele sing asih sagala bae pamilih diri panggih ku Gustina Gusti moal kayakinan
moal bade ngajarna kumaha bae amalna mun ibadah anu ditangtu bagikeun ka para jalmi geulis kasep amin ya robbal alamin amin ya robbal alamin mugi Gusti nang kayungan wur mangga awur 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 ayeuna di awur awur wur awur beasna di awur awur wur awur ayeuna 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 di awur awur yur awur ayeuna di awur awur wur awur ayeuna di awur awur wur awur awesna di awur awur mung sakitu upacaranya ber hapunten kepada ahli seni dayana nyuhunkeun sapunten bawa beli